Mas. Yang rokok mun. Ayang atuh mana ya duit teh. Oh iya tuh, orang mana boleh tidak? Tuh boga aing bener ayo lah. Ayo mana udah incen udud. Ya sok meuli sampurna mil ka warung si Mamang. Mana? Anjing keur ayo kitu. Ayo. Aing mah boga di tetep boga duit acan meuli rokok cik aing meuli rokok sampurna mil. Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam. Naon ah? Rokok naon? Sampurna mil aya mah tawa naon atuh. Sampurna mil sabungkus. Jeung naon Dek? Yang naon? Dahareuna deui atuh. Naon? Lah we permen-permen naon gitu ciki-ciki. Oh, iya we tuh ya. Cing loba duitna euy. Sorang kalungnya. Kayak heula ieu teh. Rek meuli arek anjuk. Meuli atuh kalem urang nu mayar nya. Jangan loba duit kira duit. Oh, tuh. Gak sampurna mil sebungkus ya. Udah. Tak, itu atuh dengan sekedeu. Yo, sampurna milna. Nah, kieu atuh anjing gereunah nanya. Anjing teh gitu pan. Sabaraha ya kabehna Mang? Tuh. 33.000 sampurna mil jeung eta 7.000 jadi 40. 40.000. Siap, kayak kadang. Ayo tuh. Aya kira kedeng. Yang modal heula. Mau kemana tuh heula? Modal heula. Ah, Mang kira kedapnya. Yang modal heula. Ya, aya si Dimas di dieu nya, kedeng. Onyan sok kasih lama. A few moments later. Anjing, ayo lanjut aingnya. Ya kemana roroko dibawa can dibayar, ya kita tangkep. Aing mah yang kudu teh lah modal-modal teh kemana? Aing kumaha tuh? Ah, kemana sih Ubi? Penting ngomong marek tutup. Aku juga 2 jam nu modal teu balik-balik atuh. Kedeng dia tuh lamang ya. Duh nungguan rasa kedeng ya lanceuk. Nah ada orang teu moal duit ka Cida itu rokok geus dibawa deui ku lanceuk. Yang naik tutup bisa penting disunduh ulang anjuk bayar. Nah, ieu cenah si rugi teh san para rugu budak teh ngisim teh kumaha ngisim teh. Mang atuh, mang lawakan kedeng di we atuh da duit pisan ya kan. Penting lah, penting. Rokokna geus dibawa kumaha mayarna. Mang, Bisa tuh A. Kieu we nama mitu ka si mayar. Amil ieu jeung mamang ka dieu. Guru. Mang milu ka mana ya? Aduh, penting urang balik ieu nungguan lanceuk heula atuh kedeng. Aing mah sok kita ka manakeun ieu, ka manakeun lah. Geus ayo, dua anak milu ka dieu yuk. Ka mana? Sok ini heula yeuna di dieu yuk. Ieu cenah heula. Geus ayo milu ka dieu. Aing mah lanceuk. Yuk. Dieu. Tah, ieu ambil teko si mayar, ambil teko si ngaduitan rokok jeung jajaneun. Ieu ge rohan kabeh sing bersih. Mamang teh yang apa? Bersihan kabeh. Udah lanjut teh, ya udah resakeun ini rokokna geus dibawa sih eta mah udah deh di mana. Ngobrol. Aing suruh dia tak. Oke anjing, awas tuh anjing ieu mah anjing. Si eta mah anjing awas mah poho aing anjing. Kenang ieu mah.